Kamana mang? Peser obat. Obat naon ieu teh? Obat semprot. Oh di abi aya mang obat semprot mah. Saya keneh teu. Saya atau abi ge kamari nyemprot langsung nyeak. Nya kumaha itu cuti. Alus pokona mah. Oh, nya tuh cing sok. Kayak gerak ku abi canak heeh. Aya keneh ieu obat teh. Kamari oge alus da langsung pararai juk teh. Bikeun we ka si Amang. Dituna di imah ge da. Bau anya sieun weureu. Ieu mang obat teh. Alhamdulillah geuning ieu lah jeung capek mah katongo. Nya mana kudu meuli eta mah gratis. Nuhun nya cuti. Heeh sami-sami. Rek disemprotkeun ah. Heeh jig buru-buru meungpeung halodo. Nah, ieu teh cabe teh beres disemprot teh kal kanyeak ieu aing bawa salah obat ieu. Ku aing susulan cu utiuna ieu. Lain cu utiu ari itu teh obat naon ieu teh? Obat semprot. Cabe amang kot garing. Dipake nyemprot cabe. Heeh, da amang mah jang nyemprot cabe tadi ge. Naon ari amang da abi mah merena oge paragi nyemprot jukut, paragi maihan jukut. Atuh paingan, ya mah kieu we cuti ku sabab amang da eta teh modalna gede atuh gantian we ah. Nah make kudu digantian. Udah tinggal ya tuh kebun cabe amang. Abi mah geus haat mere ari amang nah atuh teh dibaca heula. Aing cuti mah aing kacida-cida teuing ya mah. Buru-buru atuh jig banyuran sugana kapulung. Geus garing cuti. Langsung aneh-aneh wae. Batur mah mere obat semprot jukut, pergi maihan jukut. Kakak dipake nyemprot cabe. Udah tadi napa nyata obat semprot cabe atuh. Udah amang mah nyebutkeun tadi neangan obat semprot tungkul. Entah nyebutkeun obat semprot cabe. Aduh, ieu mah geus pirugian deui we. Aing mah hese urusan aja nganu beunghar mah. Aing mah kalau bang ngomong ka itu ka dieu.